tarakan usina kocap di pertapan jati sampurna Rasiswana geni nuju ngamong putrana Bang Somantri sereg tumungkul hamari kelukaya konyem pertala muka nipun kadiasa tak manggih krama Mulyati serangakan para peridinan musa Ugi Gusti tersamakan kana sarining manusia salesi di sisi kota kanyeret di nama kumpul ya nama belas asih kedah nyata tesaku caturung gegelar resi-resi yang gegelar ajar ya waspada wiku ya linung ya linungku mangga kocap di pertapan jati sampurna Rasiswana geni nuju ngamong-mong Bang Somantri lajeng Somantri dedekus kanu janten rama mano ngabakti suana geni alon kunirangan dika mbuku mas Somantri anak ama nggih gaulan ama langkung tipayun putra panjenengan ngaturaken sembah baktos kahonyuk dateng Sri Kangjeng Rama ditarima Somantri pangabakti Raden Kuama ditampak kulengen dua kencak sarta katuku disimpen dina sajroning kalbu dicangcang utung-utung rambut Somantri pikeun bakti maneh kanu jadi bapak goblan laras Kangjeng Rama ngan ama teh bungah pacampur jeung susah kabungahanana maneh geus ngarti kana cara sopan santun ka kebungahanana kunaon maneh dengan hulang ngajentur kawas aya hiji cita-cita anu dilamun cik gerabejakeun kanu jadi bapak mah balaka we Somantri lamun hayang-hayang naon lamun sieun-sieun kunaon cik malak manar ama bisa mere tuduh atawa nulung kana kahayang nu jadi anak bengak merwata syuda bingah merwata syuda bingah kagiri-giri lawan ya kagiri-giri bingah merwata syuda bingah kagiri sirana mangebak kabeh sirana mangebak kabeh biasa
Bang Sumantri barang ngadangu saur Rama anu teu kinten bungana katampina ku Raden Sumantri. Lajeng Sumantri ngawangsul. Aduh, ama teu kinten putra teh bungana nguping kasauran Kangjeng Rama. Cijitan nama teh bakal nyaluyuan karena cita-cita putra panjenengan. Nyatang tuwe ari cita-cita anu murni mah moal teu ngajurungkeun Sumantri. Hayang naon? Salarasna kieu ama putra teh bawi raos parantos gaduh. Emutan parantos sawawa manawi kawidian ku Kangjeng Rama margi ajaran-ajaran ilmu panemu estu jaya kawijaya parantos dipaparin ku Kangjeng Rama. Emutan putra parantos waktosna. Putra teh aya kahoyong ama, hoyong abdi, hoyong ulun kumaula ka Kangjeng Gusti Prabu Arjuna Sasrabahu, Raja Nagara Maespati. Bunga merwata suta bunga ya kagiri-giri. Bunga merwata suta bunga ya kagiri. Kemang Wijaya Kusuma oge ramana arsiswana geni teu kinten bungana barang ngadangu haturna Raden Bang Sumantri. Lajeng minoknya sasauran Sumantri deudeung teuing anak ama Sumantri maneh boga tekad murni nyatang tu lamun rumasa urang jadi pemuda atawa jadi jalma ngora komo maneh deui pedalan petapan tang tu kuduna ulun kumaula kanu jadi ratu. Udah laras sama ngan ama rek mere pikeun cecekelan maneh pikeun engke di akhir dina waktuna geus bisa ditarima ulun kumaula. Sadaya-daya ama maneh kudu boga cecekelan ngarti kana sajatining sembah. Naon hartosna sajatining sembah teh ama? Ari sajatining sembah teh kieu hakikatna mah sembah urang ka Yang Agung ka Yang Maha Kawasa ka anu murpeng alam. Syariatna sifatna ka guru, ka ratu, ka ibu jeung ka rama atawa ka dulur anu pangkolotna. Gaulan nampi ama tah eta cekel ku manehnya nisaya mangke bakal jadi manusia sajati. Gaulan sadaya-daya ama beradi doakeun ku ama diandung pangestu cing lancar. Cita-cita maneh cing laksana Sumantri. Nampi Kangjeng Rama muga lumunur mimit ngerayam rana. Ngerayam rana. Muga lumunur mimit ngerayang rana lawan. Ya mirayang rana. Namun samunurna Sumantri teu antawis lami dongkap putrana arsiswana geni anu bungsu Raden Sokasana. Wah gadara ama ieu putra panjenengan Sokasrana ama di mana maneh teh Sokasrana yani di mana ulin wae namung hate pating sredet hate pating sumeblag inget ka Kang Mantri ka mana ari Kang Mantri lanceuk maneh mah eueuh geus incah bakal ka nagara Maespati. Ngajeng deui ngeunteung Kang Mantri eueuh ka sono ka dulur
sagitu pangingan sakolepat anu jadi dulur mah istu meni hayang kaditu milu kadieu milu mah sieun beuki jauh Kang Mandri rek disusul amit mah. Bang Sumantri parantos hampir dumugi ka perbatasan negara Maespati katuna lampah Raden Bang Sumantri jigedatan Nyirakawarni kocap di negara Maespati nyata Prabu Arjuna Sasrabahu nuju babarempakan serawuh para Narpati Soda, Narpati Klingkapati, Narpati Suryaketu Candramaketu. Barang nuju rembagan dan tawislami ieu Raden Sumantri dumugi ka karaton nagara Maespati. Lajeng maksudna bade lebet namun katingaku Sumantri nuju hempak para Narpati sanaos barijeng kitu Sumantri cengen pamaksadanana lajeng ngiring marek ngadeukheus ka Prabu Arjuna Sasrabahu. Dibuang salah pangaran saya ayah Gusti Ratu ning alam salamet sadayana biru di sisi kasiti tepak kunsa ayah Gusti panutan arti semaksana lajeng wae ieu di negara Maespati Prabu Arjuna Sasrabahu babadan tenan serawuh para Narpati sadaya ngandika Prabu Arjuna Sasrabahu mbupu Mas para Narpati sadaya hinggi dawuh dalam abdi dalam Patih Narpati sudah abdi dalam Narpati Klinggapati abdi dalam Narpati Suryakitu Candra bagitu ieu kabeh para Narpati ku kaula ditarima ngan kaula teh kaget itu aya hiji satria jigana satria anyar pinangih satria kaulan Gusti Teja Sulaksana Teja Nirawong ngabecik Sulaksana anyar katon wong ngabecik sinten
Kang sinambating wawangi lemur matuh daih maneh karang panglayungan. Sampean teh urang mana jeung saha nya kakasih satria. Ya Gusti manawi paduka jeung Gusti percanten ka abdi Gusti ditaros patempatan mah abdi teh bedalan patapan ti jati sampurna manawi dipercanten putra Kangjeng Rama Resi Suwana Geni manawi ngaran abdi Bang Somantri jadi ngaran anjeun teh Somantri kaula inggih laras Gusti rek naon Somantri anu matak datang ka nagara Maespati kalawan datang ka hareupeun kaula. Gusti manawi langkung ti payun sewu pun dados benulaksa paduka muga ulah duka abdi teh bade ulun kumaula muga paduka Gusti nampi ka abdi dalem Somantri wijar meneng laras denati wijar meneng laras denati Prabu Arjuna sastra bahu midanget tatur banget bunga dina manana margi sanaos ieu satria neme sumping margi dina watak bakat paratos katinggal ku Prabu Arjuna sastra bahu Sumantri kaula teh keur sakiriweuhna wayahna we moal waka narima aduh Gusti ulah kitu ya abdi bade naros dupi ieu teh naon nuju magelaran atanapi paduka Gusti teh naon anu dibarempakeun kieu kaula teh dipendaan tulung urang nagara Magada pikeun tutulung ngabubarkeun urang salawe nagara Gusti kieu weh etang-etang kanggo kapercenan abdi dalam supados paduka jeung Gusti percanten ka abdi dalam abdi nyuhunkeun ditampi ulun kumaula abdi we kintunkeun nyuhunkeun kanggo saksi we pikeun ka nagara Magada lamun kitu ditarima bragra indit Sumantri